dulu. Cek laju bae mimitian otak mulai ngaco deui kulantaran tadi nempo awewe make rok mininya montoknya gelisnya herangnya demplon malohok ngalamun ngahayang kos jalma nu baloo rada selon pikiran geus mulai ka mamana rada bahaya mun kieu urusan kudu kumaha aduh lir minta ampun pira ku aing kudu ngacak-ngacak kieu sabu hayang kikituan tapi teu kasampean manih henteu lawan menurut nafsu setan kabeh kapoekan geus teu mikir kumaha nu penting mah bisa nurutkeun eta kahayangna sagala cara pasti bae dilakonan supaya bisa eta nu kikituan ulah diturutan nu model kos kitu aing lalagaan ngan saukur dina lagu. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna hayang muka celana singsakeun rok minina. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna hayang muka celana otak mesum judulna. Neng make rok mini otak manisang sangurat letih nyeri bagian handap jadi puyeng manikeun paleng aing jadi hayang jasa sok hayang ngalalagana sabari muka calana aduh neng geura-geura atuh mani teu paruguh hayang geura ngalas suluh kaburu dan subuh ulah sok nyieun ribet urang burung busuh pake gaya alas saat sepret pake pret prok teu kudu dipelet langsung bae disodok nyumput di pojok-pojok ulah sampe kanyahoan sok geura tuturkeun hayu neng ulah ogoan urang dodokteran tapi nangeun duaan ulah lolobaan bisa engke kabablasan otak mesum judulna ulah waka ka mamana dengekeun laguna ulah hewa ka jalemana. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna hayang muka celana singsakeun rok minina. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna hayang muka celana otak mesum judulna. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna hayang muka celana singsakeun rok minina. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna hayang muka celana otak mesum judulna. Duh aing hayang jasa manisan sanampuna